kabeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha kitu tiba heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar eta nu kabarah dia Imam Sujai Al-Azhar. Wah beh Al-Azhar baheula nu kos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir di penta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana puhara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi geus rencana dek berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tak ieu teh hadam Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon Syekh bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirnya kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan